Bade ka mana? Bade ka pasar. Oh, bade naon atuh? Iya, bade mesa daging hayam. Nyata barudak teh, mamna kujung daging hayam wae. Lamun teh jeung daging hayam teh rada raekeun dahar. Oh, gitu. Hayu teh nya. Nya mangga. Di balaga. Jeung daging hayam oge. Sarua urang ge dahar mah jeung daging hayam. Kudu kitu kudu sombong, kudu disesabut. Punten, manawi teh aya nu ngalangkung. Ih, eta naon uluh? Nyai tos ngaleom hayam. Muhun tos mencit hayam, da barudak teh lamun teu jeung daging hayam mah hese mamna. Nyai mah da seueur hayam tinggal mencitan. Oh, pantesan. Mak ieu geuning ka moceng teh kieu, dibotakan kieu kunaon jeung naon, Mak?